Alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minina mawasima li ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, urang kawitan heula ku doa ngarakes ka Allah Subhanahu wa taala. Urang nyanggakeun sagala rupi urusan urang, sapuratina percayakeun ka Allah Subhanahu wa taala, zat anu maha uninga kana sagala rupi ngeunaan kahirupan anu ieu. Seueur rahasia-rahasia Allah anu urang moal tiasa ngadongkangna, kajaba urang ti kedah mayunkeun husnudon kana sagala rupi takdir-takdir anu parantos janten katetepan mantena anu agung. Ayeuna urang sadayana alhamdulillah ku Allah Subhanahu wa taala masih keneh dipaparin kasehatan sabihara bihari deui. Ieu nikmat sehat, nikmat yuswa tiasa ku urang dituturkeun kalayan kasukuran anu nyata, sing tiasa ngabuahkeun kasumangatan dina ngalengkahkeun sampean urang dina jalur-jalur katakwaan. Urang ngaweuteuh-weuteuh deui niat, ngaweuteuh-weuteuh deui semangat urang dina raraga ibadah ka Allah dina setiap lengkah urang. Mudah-mudahan hidayah sareng taufik salalawasna nyerangan hirup urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para jamaah rahimakumullah, anu pangpayuna dina ieu waktos urang syukur ka Allah tina kanikmatan yuswa, didugikeun deui kana dinten-dinten terbaik. Bahasa Nabi, dinten-dinten ayeuna teh disebat khairu ayyamid dunya, poe-poe saalam dunia anu panghadena teh aya dina ieu waktos. Dina 10 dinten ngawitan nyaeta kaping hiji dugikeun ka 10 Zulhijjah. Kedah ku urang teh digaris bawahi pisan ieu teh. Ulah nepikeun ka ieu waktos anu utama teh berlalu tanpa aya kamanfaatan anu bisa ku urang dicanna. Dina Al-Quran jelas pisan dina surat Al-Fajr ayat kedua, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasrin. Dina ayat kedua, walayalin ashri, demi 10 wengi. 10 wengi anu eta teh pastina jeung beurangna. Para ulama diantawis tafsir anu populer nyaeta 10 dinten eta teh nu dimaksud 10 dinten ngawitan dina Zulhijjah. Kamari diumumkeun ku Menteri Agama isbat deui ngan teu pati kujrud gitu jiga penetapan bade lebaran. Yen alhamdulillah ayeuna teh tos lebet kaping hiji Zulhijjah. Tos lebet kana 10 dinten anu utami. Jadi pokona mah dinten-dinten terbaik di dunia ieu ayeuna. Ibarat patempatan anu pangsae di mana di dunia ieu aya di tanah suci di Masjidil Haram. Tah lamun berbicara ngeunaan waktos terbaik, dinten terbaik, dinten-dinten ayeuna. Lamun berbicara manusia anu terbaik Kangjeng Rasul wararanana. Tah ngeunaan poe-poe anu terbaik nyata dinten ayeuna 10 dinten ngawitan.
dina hadis anu riwayat Ibnu Abbas geuningan hadisna rada panjang anu awalna teh mamin ayamin al amalu sholih habu ilaihi irahirilah rada hilap deui pokona mah teu aya amal-amalan anu dilaksanakeun dina ieu waktos teu aya amal-amalan anu bisa ngelehkeun kautamianana amalan anu dilaksanakeun dina 10 dinten ieu. Kajaba anu bisa menandingi teh nyaeta jalmi anu ngiring ka medan perang terus teu balik tina perjuanganana kajaba ngaranna. Matak upami urang aya rencana amal-amalan, rencana kasaean, sae pisan sok kondisikeun dina ieu waktos. Bilih aya rencana bade silaturahim kadulur ka mana manfaatkeun ieu waktos. Judulan silaturahim. Bilih gaduh rencana rek buat ram niatna sedekah ngabungakeun batur merek kasenangan ka batur candak dinten-dinten ieu niatan sedekah. Bisi rek ngajak ulin barudak, ngajak ulin incu ka mana niatan we ngabungakeun batur idholus surur ala qalbil mukminin sedekah. Niatanana ngabubungah kulawargi. Asal tong pacampur jeung pamaksiatan we. Tah sugan kalebetkeun kana amal-amal terbaik. Bisi rek mayar hutang ya. Tamun bisa mah ayeuna ngalaksanakeun kewajiban naon mayar hutang, pilih dinten-dinten ieu. Tapi lamun geus nagih nanti kamari kana mah kamari bayarna teh deui. Tamasada teh amal naon wae oge urang sami-sami manfaatkeun ieu kasampetan dinten-dinten terbaik ku amal-amalan anu biasa. Urang teu kudu ngarubah skema amal-amalan sadi dinten. Nya nuhun-nuhun upami urang bade ngadamel jadwal khusus mah nambahan amal soleh. Ngan nu aya niatan ongkos lapkeun di nambahna urang teh. Niat nyaeta ngamakmurkeun ngahirup-hirup ieu dinten-dinten anu utami teh. Itu keur mah memang geus kalebetkeun kana Syahrul Haram teh. Tambah deui kalebetkeun kana musim haji. Musim haji. Upami urang ayeuna berbicara masalah haji jeung ibadah-ibadah nu sanesna Pak. Aya keur orang-orang tertentu anu ku Allah ditakdirkeun makamna teh makom terbatas. Gitu. Serba terbatas gitu. Teu bisa ngalaksanakeun amal ibadah dohiriyahna teu jiga batur. Batur mah keur mah soleh beunghar deui gitu. Nya pinter deui gitu. Hayang naon aya nepikeun ka hayang ibadah naon bisa kalaksanakeun. Di antawisna ibadah anu dilaksanakeun dina ieu sasih anu sataun sakali. Anu perlu modalna henteu ngan saukur harta, modalna kalebet kesempatan teu sadayana jalma tiasa kenging. Angkat ka Baitullah. Kalayan rentang waktu anu lami masa tunggunan teh. Aya anu belas-belas tahun nepikeun ka 10 tahun. Aya anu ya dengan bermacam skema gitu. Aya anu Nurdin nurut dinas teh. Aya anu Haji Wahyu sawahna payu gitu. Aya anu naon jeung sajabi-sajabina. Keur jalmi anu terbatas teu acan ku Allah dipaparin kamampuan maka timbul pemikiran dina batinna. Nah kami anu terbatas ieu teh ku Allah teh moal kitu dipaparin milik jiga kitu tiasa dohiriyahna angkat ka ditu ngalaksanakeun ibadah haji. Para bapak sadayana aring hakikatna takdir mah eta mah kumaha Allah. Ngan aya pangbubunga keur jalma-jalma anu serba terbatas anu teu acan mampu. Pangbubungahna teh naon?
kasempetan keur ngengengkeun pahala jiga ibadah haji aya. Kasempetan keur ngengengkeun pahala ngalaksanakeun ka Baitullah ibadah haji, ternyata dina hadis Nabi diuningakeun seueur lolongkrangna. Tangtosna lain urang jadi milih amal nu eta cul kana ngusahakeun ibadah haji sanes kitu. Gitu. Tapi orang teh si horeng dina masalah amal teh nu mantak ngajadikeun agede leutik kena amal teh lain amal-amalna teuing, tapi si horeng kaikhlasan jeung niatna. Gitu. Da dina parak-parakanana teu sakedik anu angkat nama angkat ka Baitullah tapi masih belum siap secara mental, secara keimanan. Maksudna kumaha? Ya mungkin tina berbagai aspek Pak. Rezekina sabenerna mah teu halal gitu. Atawa boga maksud jeung tujuan anu bersifat duniawi ku angkatna ka ditu teh. Wallahu a'lam. Atawa ka dituna hasrat gedena mah hayang tamasya, hayang apal kumaha. Di ditu teh. Da geuningan geus di ditu teh angar wae kalah ka nyempot di hotel di kamar gitu. Entah mukmak-mukmak kana ibadah teh gitu. Berbagai aspek. Nepikeun ka aya riwayat geuning kapungkur dipayun kantos didugikeun. Riwayat Ibnul Mubarak teh geuningan Pak. Anu anjeunna teh ngariwayatkeun ngeunaan aya hiji jalma anu henteu angkat ka Baitullah. Tapi aya riwayat obrolan malaikat di tanah suci dina taun eta. Datang dina impenan eta ulama Ibnul Mubarak teh. Kumaha dina obrolan malaikat teh? Dina ibadah haji taun eta hiji ge teu aya jamaah haji anu mabrur hajina teu aya. Tapi aya hiji jalma anu bahkan teu indit-indit acan ka Baitullah. Tapi ieu jamaah haji anu aya di tanah haram harita jadi mabrurna teh lantaran amalan jalma soleh anu bahkan teu indit-indit acan ka Baitullah. Naon amalanana? Ngorbankeun naon anu dipimilih ku anjeunna harita keur tatanggana. Geus nabung da kacarioskeun ieu simpulan teh kasebatkeun teh tukang reparasi sapatu, tukang sol sapatu. Hoyong naik haji, nabung. Geus terkumpul aya tatangga anu kalaparan teh. Eta tatangga teh si horeng para bapak seorang janda. Kakuping dan namingkeun tatangga gitu. Budakna teh ngaeh wae. Meureun lapar, hayang naon tapi eueuh keur pakeunana. Kakuping teh suarana ku sepulan teh dicandak tabunganana teh dipasikeun. Da eta tatanggi teh nepikeun ka di riwayatkeun aya bangke duka bangke domba, duka bangke unta. Disiksikan dagingna karena keur ngubarang lapar gitu tah nepikeun kitu riwayatna. Ya bicara orang padilah amal. Tah naon atuh seueur carana? Di antawisna anu sering gitu nya kadugikeun oge mungkin ku para ustad kiai diuningakeun. Ngeunaan naon? Tolabul ilmi mun tiasa kakondisikeun. Tolabul ilmi dina wanci isuk-isuk di masjid. Man goda ilal masjid la yuridu ila ayya ta'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu kajri hajin tamin hijjatuhu. Ari saha jalma anu manjing waktu isuk-isuk keluar menuju ka masjid teu aya maksud kajaba keur belajar nungtut ilmu atawa ngawurukan
maka keur manehna teh aya ganjaran haji anu sampurna hajina. Tah kondisikeun weh kitu ku urang. Lamun teu aya majelis anu resmi gitu, teu aya anu khusus nya atuh urang hidang we manfaatkeun sakali waktos mah enjing-enjing ka masjid ngadon naon we lah gitu, maca Quran, maca buku, niatna naon tolabul ilmi, syukur-syukur aya majelis anu khusus gitu pada subuh saumpamana atawa naon gitu. Sakali-kali kurang dikondisikan harapan orang tadi teh kengeng ganjaran ka ajri hajjin tammin hijjatuh. Tah eta jeung di antawisna teh nyaeta ngeunaan salat isyraq teh ya. Salat sabada subuh ngan pedah ieu katangtosanana salat subuhna berjamaah gitu. Nyambung salat subuh berjamaah, sabada beres salat subuh henteu langsung tapi calik heula, ngadoa heula, calik ngadoa zikir i'tikaf. Tungguan nepikeun ka bijil panon poe. Geus bijil panon poe tungguan nepikeun ka katingali misahna panon poe di tempat bijilna. Kira-kira 15 menit. Upami ninggal ku waktos ayeuna mah ya kira-kira tabuh genep saparapat. Tungguan tata salat subuh teh nepikeun ka genep saparapat. Sakali mah gitu. Maka sok salat 2 rakaat namina salat isyraq. Para ulama aya 2 pendapat besar. Nu kahiji cenah salat isyraq teh salat duha ngan dilaksanakeunana isuk-isuk pisan, da eta teh terus lebet awal duha. Cek ulama nu kurang dicanak gitu. Nyata beda deui isyraq salat duha. Nya langkung sae sabada salat isyraq laksanakeun salat duha. Ta eta ngeunaan amalan anu jadi jalan pangbubungah nalika jalma masih keneh aya keterbatasan teu acan angkat ka Baitullah. Patarosan salajengna ari ibadah nu sanes kumaha tah sapertikeun ibadah kurban? Jawabanana ge sami, aya lolongkrang. Gitu. Dan namina milik rezeki ku Allah dibentenkeun kana bagianana. Tapi kasempetan ieu keur meunangkeun amal-amalan nu tadi teh pengganti tina amalan nu sanes secara pahala tetap terbuka lebar. Naon diantawisna urang cobi Bandungan Pak ya. Hadis ngeunaan kautamian jalma anu kurban secara dohiriyah henteu tapi bakal bisa menang ganjaran seperti jalma anu kurban. Bahkan kurbanna kurban ku onta bisa kurban ku sapi, bisa kurban ku domba, bisa kurban ku hayam jeung bisa kurban ku enau. Aya hadisna ti Abu Hurairah diriwayatkeun ku para sahabatna tapi keun ka akhirna periwayat akhirna nyaeta Imam Muslim nyata mani getasala yaumal Jum'at guslal jinabah ari saha jalma anu adus dina poe Jumaah mandi kalayan mandi junub haratosna mandina teh mandi anu badag saperti mandi junub lamun peutingna geus junub nya jelas eta mah mandi wajib na tapi nalika peutingna henteu janabah tetap disunahkeun mandi sunah Jumat we gitu. Tata carana apa seperti mandi janabah. Terus kumaha tah sumaroha pakaan nama qoroba badanatan. Angkat we geus adus teh ka masjid buru-buru
maka eta jalma teh bakal menang ganjaran sapertikeun kurban ku onta. Ari kurban ku onta lebih utama pan pangaosna benten. Gitu. Taroskeun we kitu ka urang sewang-sewangan. Dina nyana ge aya gitu Pak. Artosna keur meuli onta. Da sim kuring mah yakin moal dipasarkeun kana ontanya. Da di mana atuh meserna ge di padanya. Aya ge pan hiji dua keur dideuleu wungkul teu bisa dipencit gitu. Oge aya deui gelombang anu kadua angkatna ka masjid sapandeurieun anu tadi teh maka ganjaranna teh bakal menang kurban saperti kurban bakorotan ku sapi. Jadi kata Pak, ya intina mah kieu teh. Ngeunaan pasuhud angkat Jumatan. Tah sabaraha suhud urang angkat Jumatan maka ganjaranna ge disesuaikeun eta. Aya anu meunang ganjaran saperti kurban ku onta nu angkat Jumatan teh. Aya anu ganjaranna teh dipasian saperti kurban ku sapi. Aya anu meunang ganjaranna teh sapertikeun kurban ku domba, ku hayam, bahkan ku enog, bahkan aya nu teu kabagean. Jadi kumaha intina pasuhud-suhud ka masjid. Jadi suhudna urang teh diajenan ku Allah. Dina ieu hadis diuningakeun malaikat teh Pak ibaratna nyandak buku ieu teh dicatetkeun ye sasahana anu datang ka masjid teh. Sanu pangheulana catetkeun, maneh di checklist meunang onta gitu. Aya deui ye duaan tiluan saha urang mana checklist meunang onta gitu. Tungguan heula can anu datang deui itu nya. Datang deui checklist ye menang sapi. Checklist deui salajengna anu menang domba, anu menang hayam, menang enog. Anu kaporotan teu menang nanaon. Tah para bapak rahimakumullah. Partarosan salajengna ari urang mah da kudu rinci meureun kitu tah ngawang-ngawang da mada meureun jelas supaya jelas meureun jam sabaraha kira-kira di nu hadis teu dirincikeun Pak jam sabaraha nama ngan pedah urang cebi Bandungan penjelasan para ulama dina mensyarah eta hadis di antawisna aya kasauran Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani anu ngadamel nyusun kitab Fathul Bari. Fathul Bari teh penjelasan dina Sahih Bukhari Muslim dijelaskeun ku mantenna. Tadi antawisna wal muradu bisaati as-saatul latifah allati baina tulu'i syamsi ila zawal wa tuqsamu ala khamsati ajzain ala ma dzukir fil hadis. Ari anu dimaksad waktos-waktos anu benten-benten nyaeta waktos-waktos anu lembut. Jadi dia mah bahasana kitu Pak. Waktos-waktos anu aya di antara bijil panon poe jeung zawal. Naon ari zawal teh? Zawal teh nyaeta nalika panon poe teh keur meujeuhna aya di luhur sakedap deui bade lohor gitu. Oh berarti pan tadi teh aya 5 apanya? Ku onta, ku sapi, domba, hayam jeung endog. Ari waktuna teh ti mimiti bijil panon poe nepikeun ka zawal sateu acan lohor sakedap deui. Berarti ti jam genep we lah taruh ti jam genep nepikeun ka jam 12 genep jam nya Pak. Genep jam dibagi 5. Genep jam dibagi 5. 1 2 3 genep berarti sajam 12 menitannya kirang langkung.
Jadi ngetangna teh kira-kira urang rek menerjemahkan secara rinci. Jadi pas suhud diniatan angkat Jumatan teh tos dimulai teh Pak ti jam 6 keneh. Siap-siap ka masjid bade Jumatan teh. Ieu kondisi awalna heula. Sateu acan urang berbicara zaman modern ayeuna. Matak Jumat sabenerna hari libur ke umat Islam anu lebih pantes teh eta saestuna mah kitu. Ayeuna urang pan urang nyana kalenderna pan urang ngiluan secara global da. Panu boga hitungan kalender Georgian teh ya. Pan nu beureumna hari Minggu teh ya gitu. Padahal urang pan teu ngiluan ka ditu. Teu ngiluan ka gereja orang teh. Jadi lamun nu lebih layak poe Jumat teh sabab diantarana teh ieu. Zaman kapungkur kitu, poe Jumat teh tara ka mana. Cicing we. Cicing maksudna teh teu ngalaksanakeun aktivitas kaluar, henteu dagang, henteu dambel, henteu ka sawah, teu ka kebon, istuning ngahususkeun keur naon keur ibadah. Di antawisna pasuhud-suhud ka masjid. Matak di sababaraha wilayah di pasantren lah. Di antawisna di pasantren sababaraha pesantren teu sadayana. Jadi mempersiapkan sholat Jumat teh memang ti pagi keneh dimulai ku majelis ilmu. Henteu tabih-tabih di Cileunyi pun guru sim kuringnya di Almardiah di Cibagbagan Cileunyi gitu. Napikeun ka ayeuna. Ya sateu acan Jumat teh dikawitan ku nyaeta pangaosan. Alumni utamina tapi seueur ti kalangan ti ye jamaah nu sanes simpatisan kadinya ti pagi keneh daratang kadinya teh geus diniatan rek salat Jumat gitu. Jadi ka masjid teh ti jam 8 Pak jam 7 malihan mah tos siap-siap gitu. Tos siap-siap gitu. Nya ke diselingan heula eta teh da berendat cangkeul atuh nya cangkeul nya aya maksana ieu heula. Naon barang tuang heula ngaleut heula gitu nya. Ngan diniatanna tos ti pagi-pagi keneh angkat bade Jumatan. Nepikeun ka terus gitu. Ngaos nepikeun ka sambung ku Jumatan. Tangtos henteu cimak blek we di masjid nya aya istirahatna heula gitu. Ngan diniatanana begitu berangkat ka pesantren teh bade ngalaksanakeun Jumatan. Toh berarti sabenerna mah lamun urang bicara iraha urang kudu siap-siap keur Jumatan teh heuh sepagi-pagina wae eta teh. Supaya naon? Meunang ganjaran anu tadi teh. Berarti kira-kira lamun dibagi 5 teh ya panginten Pak dibagi 5 di jam 6 nepikeun ka jam 7 leuwih 12 menit. Lamun bisa mempersiapkeun dirinya angkat ke ditu. Eta teh sapertikeun kurban ku onta. Terus sajam 12 menit salajengna beureunya ti jam 7.12 menit nepikeun ka jam sabaraha Pak? 8 jam sabaraha nya kitu nya langkung. Lah pokona mah teras kitu nya eta teh berarti berurutan. Meunang ganjaran teh sapertikeun kurbanku sapi, kurbanku domba. Nepikeun ka naon ulah kapiheulaan ku khatib. Tah lamun geus kapiheulaan ku masad khatib teh kieu khatib naik kitu nya. Saran kapiheulaan ku khatib datang sebatas datang, ulah kapiheulaan ku khatib naik. Ari khatibna tos aya tapi teu acan naik mah teu masalah eta mah gitu. Jadi ulah kapiheulaan naik. Tah nu mawi penting napa suhud-suhud ulah nganggap nepikeun ka ayeuna kitu nya masih keneh jigana gitu seueur umat Islam anu masih keneh nganggap salat Jumat teh saperti pangaosan rutin anu bisa menit ka sabaraha urang datang teh gitu. Kadang-kadang mah keur tengah-tengah khutbah karek jol gitu. Atawa khutbah geus rek beres karek jol. Datang ka dieu teh bari jeung keur udud teh sugan rek di pareuman eda situ kan dieu.
Nepikeun ka ngadengekeun khutbah teh bari ngarokok. Jumatan sanes pangaosan rutin. Lamun dina bahasa Moroki geuningan al hutbatani fiha makum murok anti min zuhur. Fa idza sawdil khatibu ala mimbar fala yatakallam adukum. Dua khutbah teh eta teh nempatan dina 2 rakaat salat lohor. Salat Jumat teh 2 rakaat. Saperti salat lohor teh lamun aya nana khutbahna kacandak 2 rakaat 2 khutbahna. Memang banyak secara fikih bagi urang ninggal kana keterangan fikih. Kumaha lamun jalma ayeuna henteu kabagian khutbah ti awal, kur tengah-tengah. Kumaha eta salat Jumatna sah teu? Memang sah mah sah teh. Jujur secara aturan sah. Cuman heueuh bari jeung ngalalawarakeun salat eta dosana teh. Ngalalawarakeun nyapelekeun salat kewajiban. Ta eta dosa gedena teh. Memang sahna mah sah. Da dina fikih madhab nu 4 khususna gitu. Pan batasanna nu penting jalma masih keneh ngiluan salat Jumatna sanajan teu kabagian khutbah eta teh sah keneh. Ngan pedah dosana lain enteng teh gitu. Komo lamun ngahajakeun. Jadi secara ieu memang bisa kondisina urang teh hilap kahilapkeun gitu nya, kahilapkeun ya. Panunamina hilap mah dihampura gitu. Kulem hilap leungit ingatan. Eta mah dihampura, eta mah rupi al-qalam teh. Diangkat beban syariat keur jalma anu teu eling, lingat akal, anu kulem, anu hilap teh. Misalkeun anak urang teh hilap sama sekali asa lain poe Jumat gitu. Kan tos kitu teh nya. Cerita-cerita asa lain poe Jumat teh pan asa sering gitu nya. Gitu. Ari pek teh gitu. Pas geus ngong adan gitu. Jumat anu ngabejaan ayeuna teh poe Jumat deuk urang teh inget poe ente poe Jumatnya makaning cenah naon ieu teh ka masjid jauh. Aya di sawah keneh, ada kok keneh gitu. Tapi ka kuping ari adan mah urang teh nya buru-buru gitu nyusul siap-siap. Ternyata singkat cerita bisa ngudag ke masjid ngantos teu kabagian khutbahna. Teu kabagian khutbahna. Bahkan kabagian bahkan nepikeun ka salat Jumatna we gitu kur kabagian sarakaat. Sakeun. Kumaha tah? Lamun kondisina kitu saestuna secara fikih salat Jumatna sah. Tinggal berengket tambahan deui sarakaat. Tapi tadi teh ya kudu hilap. Hilap. Tanu jadi masalah mah heuh ieu atuh geus apal ti isu keneh ieu teh poe Jumaah. Geus apal inget bahkan ti mangkukna keneh geus inget gitu pagi teh poe Jumaah. Penting nang bahkan ngeulu sholawatan isuk teh poe Jumaah gitu. Ngan dasar gitu. Jalma sok loba pohona gitu loba anteng dina urusan lain. Dipoho-pohokeun. Lamun kitu kumaha tetep sahna masah ngan peda heueuh dosana tuh ganjaranna heueuh telah maksiatna ngalalawarakeun kana salat teu aya meureunna naon atuh kumaha nepikeun ka hadirna di tempat Jumatan da kitu kalahkah hapan jadi pandangan gitunya ka batur heuh nyaruakeun jeung pangaosan gitu. Jadi atuh urang kumaha ya ayeuna zaman ayeuna urang ngeunaan ka masjid dina Jumatan nya pasuhud syukur dina kadar urang we. Pasuhud dina kadar urang. Da urang ayeuna pola hidupna pan ayeuna di zaman urang modern ayeuna masing-masing gaduh kasibukan. Aya anu dinas keneh. Dinas di kantor, aya nu dinas di kabohan ngaranna. Dinas di balong, dinas di sawah. Dinas meureunan
Untuk naon lapangan, bagian lapangan gitu. Mapai-mapai konsumen gitu. Gitu. Tah mangga gitu. Mudah-mudahan berlaku keneh gitu didinya tinggal paheula-heula gitu. Lamun memang ternyata polana jalma teh gitu tah hidupna teh beraktivitas dina poe Jumaah. Tinggal sabadana urang beres aktivitas eta we sok pasuhud-suhud gitu. Lamun nu di kantor beren bebas di kantor teh jam 11 atau setengah 11 atau jam 11 we lah gitu biasana gitu. Sok bener ulah ka mana karep gitu. Ulah sok diengke-engke, engal-engal gitu. Ya sim kuring ageng-ageuna mah dengan nasehatan diri pribadi gitu banyak. Sami-sami gitu. Orang teh tidak can patos naon. Katinggal ngutamikeun meratoskeun kana waktu Jumatan. Mataknya sanes dongeng gitu. Kapungkur di zaman kapungkur pasuhud-suhud. Nu namina angkat Jumatan. Tah eta teh ganjaranana sapertikeun kurban. Minimal ayeuna ieu musim kurban. Lamun urang ieu katingali-ngali batur, batur mah geus sibuk, geus ngitung duit keur meuli dombana, keur meuli sapina. Geus ngumpulkeun, geus mesat tina ATM, geus nyanak tina tibang tina rekening gitu. Geus katingali nungtun tambang jeung sajabina emut ka dieu. Urang diajar suhud lah Jumatan gitu. Sugan atuh kabagian gitu. Ibadah angkatna ka masjid Jumatan teh sugan atuh kabagian gitu. Menang ganjaran sapertikeun kurban ku onta atawa ku sapi, ku domba, ku hayam, ku endog. Lamun jalmaan geus teu kabagian kaheupi kapiheulaan ku khatib gitu. Maka kumaha tah fa idza kharajal imam hadratil malaikat yastami'una dzikra. Lamun imam khatib geus naik maka malaikat ge cul catetanana teh simpen dina ieu riwayat diuningakeun ngiring calik ngiring ngabandungan. Tangrokna sanes berarti calik sapertikeun urang ngariung di dieu ngan intina mah ngiring menyimak kana isi khutbahna. Talamun paheula-heula teh diengke teh malaikat teh bakal ningali teh Pak. Ngabedeg gak di lawang teh ditingali jalma teh daek dikir teh gitu. Lamun jalma teh langsung likum-likum gajleng likum-likum leos batur ma Allahumma antas salam ieu mah Allahumma lantas jalan teh dina riwayat diuningakeun Pak malaikat teh ngabedeg gak di lawang teh bari jeung gogedeg teh gitu. Nah ieu jalma ieu jalma cenah tegableg kenyot gitu kira-kira gitu batur-batur dik atuh ngareka mana gitu gitu nya gitu datang pang paneurina ena balik ka yang pangheulana. Aduh. Nyamantak wirid gitu. Minimalnya wirid nu biasa nu matuh gitu. Wirid nu matuh. Wirid bada salat gitu. Jadi urang teh nya ngamanfaatkeun fasilitas ieu gitu. Tah hiji deui Pak, pamang ieu hiji deui nyaeta ngeunaan masih keneh dina lolongkrang urang keur ibadah kurban teh. Naon? Nyaeta urang sing tiasa nyeueurkeun zikir dina dinten-dinten Arafah di antawisna. Naon dinten Arafah engke? Kaping 8. Eusian eta dinten teh Pak ku dikir. Dikir naon we kitu nya. Dikir minimal anu sabada salat sampurnakeun. Tak upayakeun dinten eta mun teu berjamaah atawa minimal nalika mun parit ge dikirna begitu. Tah dikir-dikir anu diucapkeun dina dinten-dinten eta, dinten Arafah khususna gitu. Eta teh sami sareng meunang bagian jalma ganjaran saperti ibadah kurban gitu.
ibadah kurban pan ieu pisan anu sami-sami ku urang sadayana diusahakeun. Nabi ngadawuhkeun nah anjeun hayang teu diajarkeun perkara anu eta perkara anjeun bisa nyusul pahala jalma-jalma samemeh anjeun. Itu naon nyaeta teh dikir gitu. Anjeun maca tasbih subhanallah, maca takbir Allahu akbar jeung maca tahmid saenggeus salat masing-masing 30 gitu. Kituna gitu urang sami-sami ngalaksanakeun wae engke gitu. Ramekeun eta dinten-dinten Arafah kalayan zikir urang sewang-sewangan. Oge ka masjid dina dinten Jumat pas suhud-suhud urang berebut pahala bebas memilih rek onta, rek sapi, rek domba, hayam, anu mangga. Ieu mah perumpamaan unggul. Gitu. Sakitu panginten da parantos adan, mudah-mudahan urang sadayana kageuing tambih-tambih kasumangetan dina ibadah. Mugia ieu majelis jadi wasilah lungsur ilmu anu manfaat, dihapunten dosa-dosa urang sadayana, oge urang tiasa gaduh cengcelengan amal soleh geusan sampureun engke di poe kiamat. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.